sok sia lamun teu salah manehnya anu kungsi datang ka itu teh basa ngaduru kebon bonteng ngaduru kebon bonteng nah ngomong dinya basa ngaduru karaton anu aya di alun-alun Alengka memang sia kapanggih ayeuna mah sana ku aing dek dibere duit dibere duit maksudnya dipaehan ku aing nah dibere duit atuh hanya coba lain kalaba aing ngomong teh nya sok sia maneh anu man anak saha untung loba carita sia nyakeun kolot lah nanti Pak Haji Ama maneh teh turunan teh nya turunan lah nah teu bawa roti aya roti jama ieu teh geura sok maneh geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pileuleyankeun ieu Dunlop Dunlop dunya maksudnya hanya atuh kabeda-beda teuing aing mah bibir teh beunih kieu galap wae aing ah kolot-kolot ingatan teh nya loba teuing kana pesawat geus aing jadi teu eugeur kitu Dunlop sok naon ayeuna maneh mangsana dek dipaehan ku aing coba coba nyaan teh sia sanajan maneh pinter katenger bisa olah katara punjulia papan tulis papan tulis pokona mah kitu we teh mah heuh sok nya naon maneh teh baturna si Batara Rahul Batara Rama maksudna kapina-pina teuing teh sia coba nyerakeun pisan aing bibir teh hari maneh teh anak buah anak saha bisi teh apa aing teh anak buah anak kuyabat kuyabatok kumakarna maksudna kabida-bida aing teh coba ara aku diri sorangan deh aing kitu tetep maneh dek melaan dasri dasri tepa dasa muka maksud aing teh sia era aing ampun kurang ajar sia tepa euy ngeuna seueur sia woi sok sia naonan teh sia kapan kungku cenah so kungku tapi kekerepesan teu pugus ya acin acan so ya tobat sia ayeuna keneh ku aing bakal disabut umur di alan nyaho aing nyaho aduh tobat aku